Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu sareng nekadkeun kami ay akiru tegasna ngaku kami wa usadiku sareng ngabenerkeun kami an kana sanyana kalakuan sareng tingkah ay anahu tegasna sanyana kalakuan sareng tingkah ail hali tegasna tingkah wasyani sareng kalakuan eta la ilaha henteu aya pangeran eta maujud aya lama buda tegasna henteu aya anu diibadahan bihakin kalawan hak mumakinin anu tetep itu hak illallahu angin tegasna Gusti Allah wahdahu halna nyalira Allah wahdahu halna hiji Allah aya munfaridan tegasna mencil fidatihi dina datna itu Allah wa sifatihi sareng dina sifatna Allah wa af'alihi sareng dina af'alna itu Allah la syarika tegasna henteu ngarejengan ay la musyarika tegasna henteu aya anu ngabarengan lahu ka Gusti Allah fidzalika dina itu ma'bud wa asyhadu sareng nekadkeun abdi anna sayyidana kana sanyana Gusti abdi sadaya Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu jadi abdina itu Allah taala halna maha luhur Allah wa pil waspi sareng eta tetep dina sifat pil ubudiyati ku sifat ubudiyah isyaratun ari ngisarahan ilal khudu'i kana DP wa tawadu'i sareng kana tawadu wa ta'abudi sareng kana gawe ibadah al munasibi anu mantesan itu ta'abud lima qomihi kana darajatna itu Kangjeng Nabi wahya sareng ari itu ubudiyah eta asrofu sifatil insan pangmulyana pirang-pirang sifat manusia walau huron sanajan kabuktosan itu insan eta jalma anu merdeka walidalika sareng karena itu asrofu sifatil insan usipa disipatan itu Kangjeng Nabi biha ku itu ubudiyah Pi asropil maqamati dina pangmulyana pirang-pirang darajat kama sapertikeun perkara fi qouli ta'ala dina dauhan Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi subhanalladzi maha suci dat asra anu ngaberjalankeun itu ladi bi 'abdihi ka abdina itu ladi wa qaulihi sareng dina dauhan Allah taala tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi tabarakalladzi maha berkah dat nazzala anu ngalungsurkeun itu ladi al furqana kana Al-Qur'an ala abdihi ka abdina itu ladi wa qaulihi sareng dina dauhan Allah taala fa'auha ila abdihi ma auha tuluy maparin wahyu itu Allah ila abdihi ka abdina Allah ma kana perkara auha anu diwahyukeun itu ma wapi idopatil abdi sareng eta tetep dina ngaidopatkeun lapad abdi ila dhamiri kana dhamir aqwa syarpi ari pang kuat-kuatna kamuliaan wa ablagihi sareng pang bilagah-bilagahna itu syarpi qala ngadau sabaduhum sapalina ulama wa inna makhtaro sareng pastina milih-milih Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah dalika kana itu asrofu sifatil insan linabihi pikeun nabina itu Allah wa habibihi sareng pikeun kakasihna Allah li alla tadilla karena supaya henteu sasar saha ummatuhu umatna itu Kangjeng Nabi bi'ati qodihim kalawan patekadanana itu umat
Pihi di Kangjeng Nabi makana perkara layaliku anu teu pantes itu maka sapertikeun perkara waqo anu tumiba itu li qaumi Isa ka kaumna Nabi Isa alaihi salam afada maedah kendalika kana itu kaul sa'al Qalyubi Imam Qalyubi wa rasuluhu sareng jadi rasulna itu Allah risalatan kalawan risalah amatan anu umum itu risalah fi zamanin dina zaman wal makani sareng dina tempat li jami'i khalqi kasakabeh makhluk wa ala alihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi la ala manawa sal musonifu musonif eta aroda ngamaksud itu musonif bihim ku itu ala ali mutlaqol aqoribi kana mutlak pirang-pirang karabat auman atawa kajal mataharoma anu haram alaika itu simanon az-zakatu zakat haisu dzakaro dina sakira-kira nyaritakeun itu musonif at-tabiina kana lapad at-tabiina ba'da dalika dina sabada ala ali ba'da dalika dina sabada itu lapad ala alihi wasobihi sareng ka pirang-pirang sahabat na Kangjeng Nabi bifathil sod kalawan dipatahkeun sodna waya juju sareng menang naon kasruha ngasrahkeun itu sod wasohabi sareng ari sohabi eta kullu muslimin ari saban-saban jalma anu muslim eta lakia anu tepung itu kulli muslim annabiya ka Kangjeng Nabi walaulah dotan sanajan kabuktosan itu walaulah dotan sanajan kabuktosan itu laki eta salah doh watabiina sareng kajalma anu turut kabeh aelahum tegasna ka itu nu kabeh walau fil imani sanajan kabuktosan itu itba eta dina iman pakot ngan sakikituna Padahola mangka kaasub sa usotul mukminina pirang-pirang mukmin anu doraka. Wal qasdu sareng ari pamaksudan bihadat tamim kalawan ieu ngumumkeun eta fi du'ai tetep dina doa. Li anau karana sanyana tamim eta abdulu leuwih unggul. Ruwiya diriwayatkeun naon annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta doroban nepa Kangjeng Nabi man kibaman kana tak-takna jalma qala anu nyarita itu siman igfirli warhamni kana lapad igfirli warhamni igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi warham sareng muga ngarahmat Gusti ni ka abdi summa qala tuluy ngadau Kangjeng Nabi lauka itu man amim kudu ngumumkeun anjeun pi du'ai ka dina ngadua anjeun fa inna baina du'ai mangkasa nyana antara doa al khosi anu tangtu itu doa wal ami sareng anu umum itu doa eta kama sapertikeun perkara baina samai anu tetep antara langit wal ardi sareng bumi amma ba'du wallahu a'lam.